bapak ek mangkatnya ba geus teu boga duit 2 mingguan ujang cicing jeung emaknya nya engke balikna mawa embe nya pepeujeuh nya ujang sakola sing bener ulah sok nyingsat-nyingsatkeun androk ibu gurunya nya ma ka dieu sakedap nitip si ujang mohon abdi bade angkat heula nya ba kemana ka Senegal biasa mohon nitip si ujangnya nah perkawis bayaran kamu sakola mah atos dititipkeun soang 2 entog hiji wah sakantenan sareng suluhna tah pami aya masuk sakantenan sareng suluhna sok ujang sing salamet babana sing hasil euihna nya si payun da mobil kelapa atos ngantosan nya ujang nitipnya nya karek sababaraha poe si ujang geus ngalamun bari nyarande dina tangkal cauk kusabab inget bapana. itu kunaon budak pulang-pulang wae teueuh teuing bapana ge encan balik meureunnya inget wae ka bapana meureun iraha balik teueuh teuing meureun geus teu boga duit eta budak kunaon bapak engke cakedeung deui ge balik nya sing sabar we nya ulah tarik teuing mikiran nya isi gelo nya 2 minggu kemudian bapak nasi ujang datang baliknya bak ti Senegal teh duka mawa naon da dina kantong teh tuh bapak balik bapak Batu yo papa datang mau sepatu pakai ya batu yo pakai